tukang dagang ngeliwatnya. Sugan we aya atuh tukang dagangnya. Isuk anu kurang dahar abi teh Ceu. Nya can nyangu kitu aya kieu Ceu. Boga duit. Ngarakeun. Yeay. Terus kumaha atuh jeung hayang dahar. Ya cicing dia Sugano ya menang milih atuh itu ini semangat cicing heula ge bari niih Sugano ya Bu RT na urang pinjam injem urang ngecok. Anu mitian dagang ya Allah mugi sing halis manis. Hai. Ada seece. Baradem mah. Dagang naon teh? Gorengan dan kopi. Aduh. Beneran atuh Samson terlapan. Kan apa atuh hobi Samson. Kayak kemajuan aya nama. Duit teh dagang. Menang lapar. Kan menang milik teh ya. Aduh, nih haranap kene. Sabaraha ieu teh? Nya murah we sok we heula Atuh kopi. aya juga beneran ke lapar kesan. Ayo Bu RT. Bu RT. Geser dua ya. Soda. Endor. Ya teh ngadonana oge. Ngadonana ge tariguna ge ti Ukraina nang abi we. Tariguna ge ti Ukraina apa? Banyak. Ukraina lain keur marukan kumaha. Bala-balana ge engkol ge anu super. Ya. Bawa plastik. Aya borong atuh sama kabeh son ah. Nya ada ge ngaborong. Ya, icu jeung Samson jeung Ewang. Pokona kudu beak we abi mah. Bungkuskeun jeung Bu RT sekalian. Hitung. Ini dia tak. Aduh ya Allah, alhamdulillah laris. Apa lagi susah. Nah Bu RT. Oh wadahna. Pokoknya hitung nama Bu RT. gampang. Dieu we. Bu RT wadahan kabeh. Bae diborongnya dah. Alhamdulillah atuh icu. Sok ieu borong we. Kasih kopi dah, kasih kopi mah termos. Eta aya kopi gudeg, white kopi luwak naon sager aya empek om. Dah, tuh abi 5. Ya sok. Dah beak tingali. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Cek. Sabaraha kabeh ya diborong kabeh? 200 son. Kuatku. Heeh nuhun ya. Cek. Hampura. Kita tinggal di imah cokot heula nya. Tabuan di dieu nya 200 kan diaturkeun ka imah. Hei, coba boro, coba. Aing kudu